surga itu Bu sonoen nungguan awewe nu loba anakna bari sabar ngurus anakna. Ibu seperti jemurang kali mun karek dua tambahan sing loba sabab geningan ditungguan ku surga. Cek surga mana awewe nu loba anakna bari sabar ngurusna jig dah asup kana pantolawang surga nu mana wae ku makar. Matang siseur murang kali jika kapungkur pun ini budaknya 17 nepikeun kalamun ngageroan budaknya teh poho ngaranna mana teh sahanya ngaranna teh pada anakna teh saha maneh teh tak ibu lamun budak loba teu pusing para teu pusing ibunya budak loba ngaran teu pusing ngageroan sok ku ibu teh budak teh bere ngaran sesuai surat Fatihah. Kubro budak lalaki nu kahiji bere ngaran hamdun dina alhamdu. Lahir dari nu kadua lalaki bere ngaran Malik tina Malik Yaumiddin. Lahir katilu bere ngaran Rahman tina Ar-Rahman. Nu kaopat bere Rahim tina Ar-Rahim. Terus gitu. Usung mereka ngumpulkeun gampang Al-Fatihah. Ngumpul kabeh. Da tidak surat Fatihah dicekot tak. Tapi danya Bu, pun bapak kadu kurang kali salapan. Ayeuna hiji nu bungsu dirarompok jadi bumi pun bapak cepun bapak keung aing hirup tinggal duaan sabab nu hiji ge tara aya di bumi omongan dua bari bedegong mending loba bari soleh. Contoh budaknya ibu bisa ngadidik ka budak boga budak 10 ibu bisa ngadidik bari soleh beres ta budak teh nu 10 teh soleh nepikeun ka gede eta budak kabehana luar dibere rezeki ku Allah. Nu hiji gawe di Yaman, nu hiji gawe di Oman, nu hiji gawe di Jakarta, terus gawe kabehanana sukses kabehanana. Kumpul setahun sekali usum lebaran. Janji budak ibu teh kabehana janjian da aya grup WA keluarga. Janjian. Hayu urang balik, urang kumpul jeung keluarga, urang nyamperkeun ka kolot. Setahun sekali mah urang babarengan. Nya hayu A datang we hiji-hiji. Datang nu palajek nu panggedena assalamualaikum assalamualaikum suntangan ka indungna gesuntangan ka indungna suntangan ka bapana bari ngeupeulhan 1 juta sabab geus berhasil pan hirupna nya da soleh budakna bet 1 juta datang nu kadua sarua mere 1 juta ternyata geus janjian tong gede ting 1 juta we merena nepikeun ka nu 10 juta dah sakuan ku bapana digerowan indungna ka dieu tah ti anak-anak maneh tina ladang usaha anak-anak maneh tina kesang anak-anak maneh tah tanya ka urang duaan pek tah ku maneh sakuat kumaha cek indungna ceurik indungna tah ngabangingik ceurik cek bapana kunaon mah beceurik aduh umpat teu loba budak teh nya horek ieu mending 30 ngarah kumpul pan 30 juta lin bageur mah kumaha supaya abdi gaduh urang kali nu soleh urang geus sing soleh kumacarana supaya orang saleh keun kana sagala syariat nu di ngalagungan Kang sallallahu alaihi wasallam. Mun kumaha carana da loba geuningan parentah Allah teh parentah Allah loba tapi nu wajib mah saeutik salat ngan 5 waktu duhur asar maghrib isya subuh puasa ngan setahun sekali Ramadan eta ge lamun mampu teu mampu pek ngodoan di bulan lain teu mampu ngodoan da abdi mah boga panyakit anu teu bisa diubaran ripuh lamun puasa bayar fidyah zakat teu boga duit mah teu kudu zakat ibadah haji teu mampu abdi mah initna ge boro-boro ibadah haji dahar ge korek-korecok teu kudu init da kewajiban dengan saeutik lolobana mah sunat nah bet mu ngalaksanakeun kewajiban nu pokok we heulaanan salat. Mun urang hayang boga anak soleh, boga hayang boga katurunan soleh, maka urang ulah ninggalkeun karena perintah Allah. Nu pokok heulaanan salat. Salat mangan 5 waktu nu wajib da oge. Kitu oge lalaki anu teu pernah eureun mah pan awe mah aya eureunna. Aya haid, aya wiladah, aya eureunna awe mah. Haidna biasana 7 poe, ieu mah lila haid teh terus haid teh 10 poe can saat keneh tungguan nepi ke 15 poe. Da gampang apa abdi mah galibna ge 7 poe mohon galibna pan aya aksar wa aqallul haidi pang saeutik-saeutikna hete yaumun wa lailatin sapoe sapeuting ngitungna kitu wa qalibuhu 7 poe 7 peuting
pangloba-lobana waksaru 15 poe 15 penting ngitungna kieu Bu bisi ibu ya budak boga budak ya bapak kudu apal da kudu mamatan bapak ka pamajikan jeung ka budak boga budak awewe tentang head nyai geus head beureun nyai teh mohon Pak sing apa kada hukumna nyai head teh kumaha Pak pang saeutik na head teh sapoe sapetik hitung ku nyai mohon Pak ieu teh head teh abdi teh asar teh head teh jam 4 misalna kumaha Pak abdi ieu tinggal we ku nyai engke sapoe sapeting ngitung sapoe sapeting lamun di jam 4 asar head datang jam 8 penting di teang saat berarti lain head gitu mah kumaha tuh tapi da abdi teh ragu keneh tungguan atuh sapoe sapeting nepikeun ka 24 jam asar ka asar di teang teh istiqra kumaha istiqra ngarah apa geus saat atau wajan kudu istiqra ngaranna dina babehet mah istiqra teh kumaha kerjasama ibu curug jeung kapas buntel teh curug ku kapas buntel make karet geulang pageuh terus kumaha colokeun ka nu ceuli lain ceuli nu ieu lain ceuli nu eta colokeun batak sing pageuh teh bisi tinggalin di jero sing pageuh teh kapas dudut tak kapas mun geus eueuh getihan berarti segaring buru-buru adus najan karek sapoe-sapoting buru-buru adus isukna poe katilu aya deui berarti head deui tungguan we deui mun saat matak dina hukum head mah aya dua qaul aya qaul sahbi aya qaul lakti mana nu kudu dicokot qaul sahbi nu paling kuat kumaha qaul sahbi lamun awewe galibna head 7 poe takara 2 poe geus saat kumaha tungguan we nepi ka 7 poe tong kadus tungguan di ka 7 poe geus 7 poe memang geus eueuh digetih mani buru-buru adus qaul sahbi tak qaul kuat tapi geuning eta aya qaul lakti di mana dasarna Sayyidah Aisyah kapungkur Sayyidah Aisyah ngiring hajian jeung Kangjeng Nabi pas pada tawaf pada anjeunna head bebeja ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah abdi teu tiasa tawaf kumaha nah kumaha kitu Aisyah abdi keur head cek Kangjeng Nabi tungguan sakedeung lamun garing buru-buru anjeun adus jik indit tawaf kumaha pal bapas tawaf kaluar getih teruskeun tawaf teu naon teruskeun tawaf makruh unggul itu masalah pangpangna mah ibadah Bu dina hajian bade ibadah mah rukun atuh teu ngalaksanakeun ibadah mah cilaka ai qaul lakti kumaha eta mah qaul lakti mah qaul bapak-bapak geus teu kuat mah bapak teh ngaji itu di ajengan Sofian cek ajengan Sofian lamun mamah kali behet 7 poe geus 3 poe saat buru-buru mandi padahal teh geus teu kuat bapana make we qaul lakti dan nu kuat mah qaul sahbi mun galib 7 poe karek 2 poe saat tungguan we dipikeun ka 7 poe tah kitu bari bapak ya salaku salaki atau salaku kolot kudu apal jeung urang oge nya ibu-ibu jeung barudak ora ya awe nu geus kieu yang ngitungna bisi salah misalna asar keluar head tungguan 7 poe da galib 7 poe datang ke asar deui 7 poe 7 penting datang ke asar poho weh teu dicek inget isya kumaha eta maka kudu dikodoan salat asar maghrib isya dicek teh garing kodoan asar jeung maghrib atau misal headna teh datang jam 1 ka imah lohor can salat kaburu head geus tak salatnya terus 7 poe 7 penting dicek teh saatna lohor deui buru-buru adus kodoan lohor nu itu sabab headna geus asup kana waktu lohor kudu apik di neraka pangloba-lobana awewe nu ngacedok di neraka teh awewe nu teu apik dina urusan head pangloba-lobana lalaki di neraka alalaki anu teu apik dina urusan kiih pan ngompol teh bari kieu kapana we nyirian teu balik ban geus beres kiih terus wudu teu apal eta ngeceret si kiih mata Kangjeng Nabi omat-omatan pisan omat ka sahabat mun anjeun rek wudu buru-buru anjeun tinggali heula bisi kakeceretan eta pakaian ku cai kiih lain masalah ibadah nu sejenna dadi ditarima kumaha ibadahna ada urusan taharah teh beres taharahna tah tuturkeun Kangjeng Nabi ngarah urang bisa ngabogaan taruturunan anu saleh da boga turunan saleh mah insyaallah urang bagja dunya jeung akhirat
Hadratul mukarramin para ibu kali bapak sadaya ajengan kumaha ari Kangjeng Nabi tina bentuk jeung sagala-galana. Laqad kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Satemana kabuktian Kangjeng Nabi itu pangalus-alusna manusia tina bentuk jeung akhlak. Bentukna siga urang, pandangan dua, sampean dua, soca dua, cepil dua, ngan beda ari Kangjeng Nabi mah. Kangjeng Nabi dibaca dina deba alifiyul anfi mimiyul pami. Kangjeng Nabi mah pangamungna ge jiga huruf alif jiteng. Urang mah alif bingkeng cek budak santri mah. Ari alif bingkeng teh badal teh tina iya. Jika wadduha bo aya kalimat ibu sok kadang wadduha pan lamun kalimat awalna wadduhaya. Kusawa hese ngunikeunana iana kalimat ieu anan alifan digantikeun ieu ku alif disebut alif bingkeng teh. Jadi dibacana wadduha. Eta cenah but ayeun wadduhe eta mah imalah nyokot kana qiraat sab'ah nu sanes. Bibirna kumaha Kangjeng Nabi mimiyul pami, bibir Kangjeng Nabi itu pinuh jika huruf mim, pinuh. Pan bibir urang mah jika huruf ha calawak. Da Kangjeng Nabi mah itu. Malah lamun sahabat keur pusing loba hutang loba pikiran, lain buru-buru lumpat ka balong bapak-bapak lain, lompatna ka masjid. Lumpat ka masjid rek naon? Rek ninggal pabeunteuk Kangjeng Nabi. Tadi ku ibu-ibu dibacakeun Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka sabil mubarrad wirduna yauman nusuri. Man sing sajama ra'a anu ninggal wajah kana pameunteun salira ya Rasulullah yas'ad maka bakal bunga eta jalma. Keur pusing buru-buru ningali Kangjeng Nabi bunga. Ibu lamun keur pusing tingali beungeut salaki utah lain bunga sebel. Kangjeng Nabi sukses sabab tina dedeg pangadegna sae, tina akhlakna sae. Suksesna Kangjeng Nabi 23 tahun ngaheuyeuk alam dunia itu kedua faktor nu paling utama. Faktor pertama kesuksesan Kangjeng Nabi meresan alam dunia 27 tahun, faktor pertama itu faktor ekonomi, ku kekuatan ekonomi. Bohong lamun agama teu butuh dunia, bohong lamun ibadah teu butuh duit. Tinggal ku ibu rukun Islam teh 5, hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 ibadah haji. Nu gratis dengan hiji syahadat. Salat butuh duit. Mana jeung butuh duit sagala ari eta sarung nu dipake pan meuli teh. Baju anu dipake, mukena anu dipake pan meuli teh make duit. Puasa butuh duit, usum buka jeung sahur wae mah komo can mikiran lebaran. Zakat kudu duit geus buku, ibadah haji make duit. Bohong lamun agama tanpa duit. Agama butuh kekuatan ekonomi nu kuat. Kangjeng Nabi beresan alam dunia 23 tahun itu karena sokongan ekonomi nu kuat. Ti saha? Ti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nabi nikah jeung Siti Khadijah di Mekah. Sayyidah Khadijah waktu sarita umurna 40 tahun, Bu. Kangjeng Nabi 15 tahun, 25 tahun, bedana 15 tahun. Nabi jeung Siti Khadijah itu 15 tahun bedana. Nabi ngora keneh bari bujangan, Siti Khadijah 40 tahun bari randa 2 kali. Siti Khadijah saacan nikah jeung Kangjeng Nabi tos nikah 2 kali. Jeung nu kahiji gaduh putra, jeung nu kahiji teu gaduh putra, jeung nu kadua gaduh putra. Nikah we jeung Kangjeng Nabi. Siti Khadijah di Makkah waktu itu najan rana ya, tapi rada nagara gelis, bari beunghar. Kakayaan Siti Khadijah itu 2/3 kakayaan orang Mekah milik Siti Khadijah. Ditikah ku Kangjeng Nabi. Nabi sementara fakir, nya yatim nya fakir Nabi mah. Atuh bener Kangjeng Nabi pas nikahna kita make mas kawin, gagabah teuing make. Mas kawin Kangjeng Nabi waktu nikah jeung Siti Khadijah itu saur riwayat 20 onta. Mun ayeuna hiji onta hargana 100 juta kali 20 sabaraha? 2 miliar. Matak bu papa daun ka ibu jeung ka bapak lamun boga budak awewe heuk datang lalaki apel tanya. Jang serius ka budak bapak? Serius, Pak. Rek bere naon mas kawinna?
ada abdi mapan grup hadroh naon ieu teh asbabun nuzul abdi mapan hirup unggal poe cicing di masjid abdi marek islami we kawin ge cegap we ku seperangkat alat salat tolak tong daek tong dimurah-murah ieu nyai nu can kawin tong hayang tong daek dibere mas kawin seperangkat alat salat tong daek bari seperangkat alat salat lagi menang mawan di masjid mau kenang aku bukti masjid tong daek kade tinggal Kangjeng Nabi nikah jeung Siti Khadijah 20 onta teu kagok ngan di urang masalah sanyana mah bingung di urang mah dasanya mah Bu hukum mas kawin tuh kieu hubunganna jeung masalah rumah tangga dasanya mah cek Quran mun anjeun kawin hek anjeun ngajanjikeun mas kawin misalnya 10 juta aya mas kawin bil akdi 5,5